Alhamdulillah dina waktu ayeuna teh ya Allah rezeki teh heueuh keur ka impungan ieu teh. Ari kieu teh mah geus loba teh ieu teh. Ngan da ai aya mah kitu tah. Ai ke aing mah dibayaran ai aya mah. Ahkeun bae aing mah. Ameh lega jaga teh lah. Gata meureunan kitu hartabana teh lah ogoh kitu mah di dunya teh genah lah dalam mun ayeuna oge ayeuna nawarkeun ka aing sawah dia beuli ku aing mah nah ting lah kagok aing mah euy ulin si bombong bukan aya di imah euy arasa ieu aruh ku pantonan mah euy bom di imah euy. Iya dak euy. Oh syukur aya euy. Oh aya ge teh. Ulin aya karesa teh puguh. Ngahulang ngaragaman nang we dek teh di imah teh. Tong sok pulang-pulang, kudu pulang-pulang segala. Pos kebo bingung pulang. Aduh. Lain jak asa sinarieun euy di dinya ulin ka imah rek. Hayang we atuh ulin ka dieu kesel deui teh karesa di imah teh. Heeh. Lain maneh mah deuk masuk bengkel. Loba eta alat bengkel euy. Nya eta dewek teh jak euy ayeuna teh. Keur tiiseun. Heeh. Nu nama eueuh, nu uma-ome eueuh ieu dek teh. Aduh, rada bingung ieu teh. Sedengkeun pangabutuh ieu teh rada nyedak dewek teh euy. Lain atuh ieu aya informasi ieu. Heeh. Lain boga lahan teu jualeun. Heuh aya dek teh, ieu teh talun rek dijual teh. Heeh. Kumaha? Kamari ngareng ngebeja. Heeh. Haji, namun aya nu ngajual ek sawah, ek talun cenah. Manehna teh harepan ek dibeli. Ek dibeli ku haji. Heeh, udah haji mah pan loba duitna. Lain sok rada murah dek teh ku haji teh. Urang ajaran we atuh tawarkeun. Ngan dek teh sabenerna mah ieu teh kadesak deui. Ngabutuh teh. Heuh komo bari kitu mah. Heeh, uang tawarkeun we atuh. Heeh nya urang tawarkeun we. Oh, deka euy tamalana mah ye garining deka. Oh, da bom atuh ai muka bengkel di sisi kieu mah meurna motorna gen urang hungkul. Heeh, eta dewek teh Di gitu. kota ek muka bengkel mah atuh lain di nuki di sisi kieu. Heuh pan di kota dek teh boga lahan, teu boga modal jak euy. Nyewa. Ka haji ayeuna jual eta boga jagat yang jual make modal. Heeh, erek rek ah. Udah kumaha da keur jeung rada rapat ieu teh deui udah da putuh pisan. Oh, ka haji atuh. Heeh, anu hayu atuh ai kitu mah. Heeh. Oh, hayu atuh. Oh, atur atuh. Hayu. Bendaya di dinya dihareup euy. Assalamualaikum. Salam. Oh, syukur Ji. Aya di imah. Syukur ka dari ieu. Heeh. Di dieu darariuk di dieu. Oh, da cangkeun angtung mah rek teh. Dah. Syukur ka dari ieu mah ieu teh nya da meureunan. Da eueuh nya ta nini teh ieu teh mau disuguhan ku haji teh hampurannya. Deka euy asa deket jeung haji mah asa cing haream. Pina badinya waktu pina badi ku atuh aing di deuri sisi atuh. Oh, Mister Bom. Heeh, ada kebelurannya. Bae sok dinya sok. Ya, kita mah ieu teh cai-cai acan we ka ieu teh. Deka euy. Eta mah alasan juga anu Nyuguhan cai atuh. Deka. Mangsa Ji. Lain atuh suguh-suguhan cai atuh sagelas mah. Cai-cai acan nikah lodo di dia mah. Badagonna tuh segernya aja nyokot heula tuh. Heeh, tah kitu. Badagonna. Nah, kapawur aja. Cek urang ada di sisi mah kena atuh urut gulanya. Heeh. Ieu mah ni Bisa haji koang dewe ka ampun teh euy. Kira kudu di engke tanah urang mahakeun heuh. Atuh, pan aing mah ka bagian homes teh maneh. Nya heueuh atuh. Kumaha? Uang makan. Heeh. Ngerasa. Ilaja. Iya aja mah lila eta nyokot cai dewe ka bangun barang hakan heula di imah na teh. Da meureunnan sangeuk nyuguhan mesti ka dihakan ku urang. Heeh. Aya pada atuh grup-grup sampeu ieu teh ka.
sampura we nya. Aneun ngomong Euy teh jak tos barang akan di jero. Aing mah teh cai sagelas teh nyaan, aing mah teh sagelas si goblok mah. Aduh tibang cai teu meuli. Anjir, ieu. Medit-medit teuing cai nu teu meuli. Banget ampun deka haji mah. Ain jina ieu teh teu salah mere cai teh meuli kur sagelas cenah kumaha itu pan duaan ieu teh. atuh dua aneun we eta saregot ewang atuh. Ngajak we. Itu eta tiru. Oh, pan teu meuli cai majina mun dikukumat-kumat teuing ieu teh kumaha? Eta nu aya heula geus inum eta. Da mah seubeuh sakieu mah. Saregot ewang. Da atuh sia teh cai mah diinum atuh lain dihakan sia teh atuh. Kumaha jak we? Banga ade kamari kieu mah hirup teh. Ampun, Ampun. Pantes bana loba ge. nya heueuh atuh. Tuhan cai kuat sagelas dua aneun bagoy. Deka. Mina-mina teuing. Udah deka ieu di jampean jak we di Ciduhan we. Atuh sieun jampe haji mah. Wah, Haji naon begitu. lain suka jumaahan ge taranya. Heeh. Aduh kok deka. Udah di jampean euy. Dia nawarkeun tanah jadi deka beung balai jadi murah. Wah. Lain anu heueuh ieu mah haji mah. Ieu teh bisi aya naon atuh bisi penting. Haji Tuhnya dan atas barang akan teh jak di jawa mah. Jahil oge kuat dilebok deui. Heueuh padahal. Deka. Jahil dihakan Dia deui. kan deui. Aduh, aya parah euy. Ilah aya di jelema mah dekunya. Ah, bangga jelema kieu mah. Aduh, dek. Lain eta kieu ji. Kemarin teh ngareung ngebejaning haji teh mun aya nu ngajual tanah tawa sawah, kaya harapan haji teh dibeli. Da ieu teh si bom-bom teh rek ngajual. Kebon cenah. kebon aya usian kebon eueuh. Aya pepelakanan talun. Di mana kebonna? Oh, belah di itu, belah kaler, taluna teh. Lain ari eta naon teh taluna eta sabara are itu. Aku nasi ngelegakeun bae sangareuna mah saeutik oge. Heueuh nya. 7 are ji itu teh. Lega nama lega. Di ditu teh kumu wah loba pelakan mah aya roai, aya cengek, aya eta leunca, turubus ge. Wah pokona mah. Kan 7 are itu teh. Ayeuna mah kerek dijual bom eta tanah teh pan batur mah hayang tanah teh. Mana mau kejual jaya kitu deka? Ieu dek teh ciheu jak usaha keur tiiseun ieu teh ji dek teh. Heeh. Ngabengke heueuh di anu nitah-nitah acan. Sedengkeun ieu teh pangabutuh teh dek teh adi teh kawin. Jadi gede pangabutuh teh keur gerada gede teh keur kadesek ieu teh pangabutuh teh. Aing kasempetan deweknya ku aing mah dibayar murah ku aing. Pasti dijual da keur butuh soalna. Ieu mah ngamahan deui bana aing ayeuna lah. Sia. Lain eta teh hayang sabaraha atuh tanah teh hargana rek di are rek di kumaha di sageblog kitu ngajualna ka haji. Jak harus susah kumahanya di kumahanya euy digoblok atuh. Are ngitung are. Marena gede dikitu are. Ngare mah. Hayang ngitung are we ji mupakat jeung batur geuning saare 1,5 juta batur oge. 1,5 juta. Di mana aya tanah 1,5 juta. Dah haji mah aing meuli tanah teh da paling mahal teh 500. Haji mah tanah can pernah haji meuli tanah mahal haji mah. Ek dijual mah atuh bae ku haji lah ek sarwakeun aja mah 500. Saare. Dek aja kumaha euy murah dek euy kumaha euy. Dah haji mah meureun kitu nawan haji mah madak cek dek oke tadi gede pun areuna. Keur butuh dewek ieu teh deui. Atuh tawar 1 juta mah kitu 1 juta kitu dek teh 1 juta. Tawarkeun ajaran. Atuh ah. Aya mah kieu we ji lah. Uing makeun bae lah ngitung rugi we da jeung pepelakan di jerona ieu mah ye. 1 juta we atuh kumaha? 1 juta mah euy. Tapi lamun di tekoran mah ai 1 juta mah haji jigana moal haji mah kitu. Wani mayar aja mah 1 juta mah. Aduh.
Itu teh pepelakanana geus loba deui. Ah, komo kitu mah haji mah. Coba bepelakan mah. Gitu. Ya. Ari tanah teh aslina sabaraha ari eta teh sia teh rek dijual teh. 2 hari jak teh. 2 hari. Semet gope kaluhur mah jual we. Geus leuwihan nya. Tuh heueuh. Tawarkeun 800 mah. Heueuh nya. Suganan. Keun bae aya mah sakieu we ji lah. Dikurangan di 800 atuh. Sare. Haji mah kieu we, lamun we meureun beunang haji wa semet 500 ek dibayar ayeuna ge aya kirana teu beunang moal haji mah teu wani haji mah ya. Oke heula ji ngomong heula sing urang tawa ka ini teu sok heula. Pugu atuh aya kitu mah. Heeh. Gitu. Tuh jak kumaha gitu euy. Jual we. Heuh atuh bae atuh. Papan unggul katempo heula ku haji meureun taneuna ieu teh di mana? Heuh hayu atuh di ditu urang tempo sararea jeung urang. Ilikan heula we. Hayu. Hayu atuh Ji. Nam. Yuk. Ilikan heula Da ke belakang ke belah ditu. Nam. Itu mana cerdas eta. Jelema apa diet mah kudu kitu. Ieu tanah teh nya tinggal di pepelakanana heuh. Oh, bener pepelakan mah ade euy. Di Oh mana iya ieu? wates satu kali itu kahanap. Tuh, ieu na ka ditu, tuh. Itu dia kali itu. Nutun ka tungtung. Tah, ieu na ka harap di ka ditu tuh, nepi. Iya sempat jalan ke itu parah kalau bakal itu. Nepi rek mana ka ditu tuh. Watasna tuh, nika itu hanyuang ning borom di tengah tuh. Oh, itu. Ka ditu teh parah, 7 are. Aku mah ye cek haji ye geus katempo ye nana ye. Taluna ye. Ari kieu mah misalkan haji mah misal ieu mah nya aya dibikeun cak itu mah 500 keun bae ku haji dibayar kabeh. Ieu teh mah ditamahan deui ji euy. Nu pepelakan mah teh loba rea ieu teh ko. Heeh, teu wani haji mah. Mun 500 makan bae dibayar ku haji kabeh. Diduitan kumaha kabeh oge. Gitu. Kali sih ya sing inget ka aing. Komisi Tenang, seuwihan ye. heeh. Tarik kieu mah kieu we atuh urang jadikeun atuh ayeuna mah ngan aya urusan duit mah isu ka teh angka imah tuh. Heeh. Ane urang ijab gobol wae ayeuna mah tuh bisa. Ngan meureunnan jadi nate 7 meureun kali 5 sabaraha teh meureunnan? 3,5 juta 3,5 juta meureun nya. Heeh. Heeh. Oh sok ijab gobol heula tuh. Tidinya heula anu ngajual ka haji. Oh, ampun abdi nyangakeun naon teh meureunnan? Ngicatan. Oh, abdi ngicah taneuh meureunnan teh alun ieu meureunnan 7 are. Mun. Ku hargina ajis meureun 3,5 juta nya meureunna. Nya. Tah haji nampi meser taneuh meureunannya tanah pangaos 3,5 juta anu luasna 7 are nampi taneuhna tah. Nampi anu teu acan pembayarna. Anjing gitu dibayar ku haji heuh isukan. Oh, mau siap-siap atuh kitu mah. Tak kitu ji. Atuh ngeureueuh we heuh. Ayo jadi mana? Heuh, yuk atuh ah. Ayo ngeureueuh. Manjak ah. Tenang jahat, cair. Ya cerdas na kitu nama aing. Dewek atuh. Deka. Tah 3,5 juta ye. Yang siang gope jak. Deal lah. Ya, Nuhun dewek ka. mantap kengkong euy. Malah. Dewek mah genah ya mah murah meuli taneuh teh kabeneran dewek mah bapolakan geus aya geus menang ngurus. Kalayan murah di laun kabeh. Deka. Gini ya mah kebon mereka mah deka. Iya Kang. Wates teh jalur nama ieu we jalan. Kalebak kita ka ditunya. Heeh. Heeh. Kayak patokan nama di itu tuh Dun Hanyuang. Heeh. Jauh arah halus. Iya iya tadi tuh kalebak. Ka tepi ka itu ka jalan we dinya. Heeh kan itu. Kayak gitu mah. Ai ka dieu belah mana itu belahnya? Iya, syarat ieu tah jalan. Heuh, ka dieu mah. Patokan nama ieu we jalan. Ieu lempeng ka ditu meureunnya. Lempeng kan itu. Heeh, kitu mah udah meureun. Kemarin teh meureun kitu hargana meureunnya. Heeh, sakitu we. Bogo patokan kalapa. Bogo bener. Lain naon eta mah kejeung mah kalanyak lunyuk sagarupa ieu teh. Atuh pada rubuh. Wates, ngabenerkeun wates ieu dijual. Beli tanah ji, urang beli tanah tah pisang. Batas ieu cenah ji. Di mana mah teh teh? Ya iya meureun. Kang nya. Ieu mah ka dieu meureun ka dieu ka kieu mah nya. Man
Nah, apa teh geus dibayar teh ku haji tuh, haji matri itu kan itu mesti bayar. Bayar ka saha ieu Kasih bom-bom mesti dibayar para saya teh tiri itu kan itu tak ieu makanya wates banyak lu ka ditu sagala naon. Ieu mah geus nu urang ji tadi sakang. Ieu naon mah haji teh nyakwanan. Haji ge geus dibayar ku haji ge kasih bom-bom. Tuh ditongoh kalebak wates nang ka ditu. Si bom-bom nah atuh pan ku si bom-bom nyahoun ieu mah ka dieu mah urang geus jeung si akang ieu. Lah tadi jeung si ojak ngajuan ge geus ijab kobo jeung haji. Lain teh mun ieu teh wates teh itu ka itu bener yakin we nya. Nya tataroskeun. bener. Oh ieu teh dirinya meureun ka ditu nya. Apa eta patokan wates eta tah? Mas teu balik. Teu balik ya na kieu cara mah duit aing makani aing mayar 7,5 juta. Tipu Oh, iya mah. Aing baru mangges genah. Aing teh boga kebon ade. Jelema anu koret eta aya we nya. Katipu tungtung nama Kagawean rasakeun kitu nya. Bae miraca meureunnan. Hakan gitu ji kitu nya. Si bom-bom jeung si ojak teh waduh kudu malikeun duit. Batu ekori hajinya. Heeh. Da meureun sok we eta mah rengsekeun jeung si bom-bom. Heeh, da pupuh eta patokan mas. Heeh. Haji. Heeh. Jeung wae itu. Ah, Pak Boy, teu balik ieu mah kalakuan aing. Awas sia ku aing. Rasakeun sia ku aing si ojak sia kalakuan mah deuk ieu. Naon barang jua teu balik ka aing. Lupa tipu teu ecreug ting awas ku aing ngarasakeun sia si pom-bom teh tah. Balik kalakuan teh.